pengangguran kakurangan ekonomi nya teu aya deui calon pamimpin urang nu siap mengabdi geus teu diragukeun deui. Saha-saha tea pamimpin urang ayeuna anu mikanya merhatikeun rahayatna. Srikan di Bandung Timur Ibu Yena Iskandar sareng nu teu bireuk Kang Atep di Persib tea. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep pamimpin urang anu bisa dipercaya. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep arek ngawangun Kabupaten Bandung. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep rek ngamajukeun ngamakmurkeun rahayatna. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep ikhlas rek ngabdi pikeun Kabupaten Bandung. Saha-saha atuh nu bisa ngajai urang dina pangangguran kakurangan ekonomi nya teu aya deui calon pamimpin urang nu siap mengabdi geus teu diragukeun deui. Saha-saha tea pamimpin urang ayeuna anu mikanya merhatikeun rahayatna. Srikan di Bandung Timur Ibu Yena Iskandar sareng nu teu bireuk Kang Atep di Persib tea. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep pamimpin urang anu bisa dipercaya. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep arek ngawangun Kabupaten Bandung. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep rek ngamajukeun ngamakmurkeun rahayatna. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep ikhlas rek ngabdi pikeun Kabupaten Bandung. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep pamimpin urang anu bisa dipercaya. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep arek ngawangun Kabupaten Bandung. Sauyunan Ibu Yena Kang Atep rek ngamajukeun ngamakmurkeun rahayatna.